Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi bu'itsa fi Makkatal Mukarramah wa dufina fil Madinatil Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Qutaibatu haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabata an Abi Asma ar-Razi an Thauban qala qala Rasulullah sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala as-sa'iru wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhriji dunya minal adami ya rabbi bil mus baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'al reku maha butuhna kangjeng Nabi kana dunia lamun teu aya anjeunna iya dunya moal aya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waqala babaturan min bahasa lalagaan ngaji tengejo lapar ngejo tengaji sasar tengaji tengejo mening mod ha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil kapayuneun kersana MC anu kujisim kuring dihormati fadilatal kurama wa zumratal ulama, para alim para ulama para kiai para kasepuhan sadayana anu punten-punten alladzina lam azkur asma'ahum ta'ziman wa takriman anu tetiasa ditata satu persatu nami-namina nanging tengirangan rasa hormat sareng ta'zim sim pribados ka guru-guru urang sadayana. Oge aparatur pemerintahna manawi aya bil khusus Bapak Lurahna RT RW Kadus BPD anu sami kujisim kuring dihormati kalian dimuliakeun. Teristimewana pisan kakersana ketua panitia PHBI
anu parantos mengestafetkan perjuanganana beserta anggota-anggotana anu sami ku jisim kuring dihormati kalayan dimuliakeun. Kum kasadayana para ibu-ibuna, bapak-bapakna, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, muallimin muallimat, muslimin muslimat sadayana ku jisim kuring dihormati kalayan dimuliakeun. Lain ya kira-kira orang dia wow kana kula ieu. Kenal tah henteu? Atuh sarua kalau kita kenal. Aja nek kenalan heula tah moal ieu. Nek kenalan bener. Atuh iyalah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, pucuk dicinta ulah ampun. Katalar dari anu kitu mah. Hesa cenah aja kereng amat cenah eta. Babeki sebecana saya eta. Ieu nek kenalan jeung kula nek make ngaran asli tah ngaran palsu ieu. Hepan cenah ceng aya ngaran asli ngaran palsu kitu. Oh punten taroskeun kana mang santri ngaran jalmi mah di alam dunia kabagi tilu kabagi baraha supaya uih di dia masih kene inget kene eling kene jamaah sadayana nyebutkeun nombor-nomborna kula nyebutkeun macam-macam na siap agra hiji kitu kabehan agra hiji gitu. Ismul karim, ismul kunyah, ismul laqab enggak tadi gitu lo ngajajal bae fokus tentu iya ya ngaran asli saya ya ngaran pribadi Ismul Karim sok saya tak gede kena foto jeung awak kain gitu kasep asli tak kasep na foto teh ih ngalunjak naik dari pokoknya mereka kasep asli mereka kasep na foto kula mah nitip imami HP wayah na kajes panitia non margina experience is the best teacher pengalaman teh kaula di Jayanti tahun kamari datang kedua kali panitia kedua panitia pertama nawaran abdi mampir abdi geus pernah didinya panitia kedua hartina nungguan teh abdi rencana bade ka acara anu kadua jadi mantos beres we kamarina kumaha cek panitia pertama teh anu pernah ngulam sim kuring yai eta acara teh caket cenah tempatna jeung abdi majelis at-taqwa majelis ibu-ibu ka dieu bae cenah mampir ngendong di dieu abdi ngendong di dinya di nu rerencangan panitia baheula eta anjeunna kiai gaduh santri pan abdi mah lamun mampir di mamana ge biasana abdi mah sok babari ngahampangan nyaho kana ngahampangan hayang kieu bae eta abdi naros kana kiai na teh punten cek abdi pangersa ari jamban palih mana di pangker punten cenah nya ngahiji jeung santri abdi ka pengker santri keur dicukur aya nu keur ngopi mang aya jamban palih mana itu palih di ditu cenah perang di deuleu jamban foto aing jadikeun jamban atuh urut acara pandidinya orang eueuh teuing mah teu pake ngagebot beureun ka abdi mah nitip pokona tilepan mah pokona tilepan teu percaya kula gagah ge tah sajam 2 jam tah tukang caramah we nya jadi tebeng seblak ka ditu nama tah eta ngaran asli tah mana eta ngaran gede amat ngaran eta tah ngaran asli sim kuring Enji Munjazi Awali gagah teu atuh gara bae dari yang ngomong goreng mah oh dia capek-capek tak kolot kula nengan ngaran eta kubat kebet dina kitab Alfiyah mana wa tabsutu badlan biwadin mun gagah atuh olah ieu ngaran anak sok asal bae sangaran anak teteh ngaran anak kami mah cenah Misjan kan ngaran Misjan horeng lahir poe Kemis bare hujan kadang-kadang anak nurutan artis bener henteu hesa teh ngaran anak kakak ngaran anak kami mah cenah naon Anjasmara Anjasmara tanya ka santri nu ngaran Anjasmara eta lebah mana gagahna Anjasmara eta bahasa Arab naon hartina Anjasmara anjas jama taksir anjasun mufradna naon najisun naon hartina najisun hiji najis ari anjas berarti pirang-pirang najis tengah badag eta ai marakna nan tadi kan anjas kuari marakna ai marak naon mara beunang bi fathil mim beunang bi domil mim hartina beunang dibaca mara beunang dibaca muro mantak aya hadis kulil haq walau kana muro naon hartina muro naon hartina mara eta hartina pait berarti nu ngaran anjas mara najis nu pait ai kothok tah mah mantak ngaran anu bag insya tah eta ngaran asli kuring aya deui disebut ismul kunyah ai ismul kunyah mah nempelkeun ngaran bapak kolot nyaeta kana ngaran urang sur dina kitab-kitab mah contona aya deui disebut ismul laqab
Ai ismul laqab ngaran kedua daripada nu asli cek budak sakola mah. Ai cek santri mah ismul laqab eta adalah ngaran julukan. Naon cenah? Ai kula disebutna ku MC naon? Naon Kak? Lah banget kasepnya disebut jurang ya. Disebut rorah kahena disebut rorah. Tak banget ya kadang rorah tah. Aduh, ieu sabarna aya si kisahna mah aya ngan sangeup bae ngabejakeun sangeup. Nek dibejakeun bae. Atuh ngabeakeun waktu moalna naon? Atuh irah ngajina Kak? Teuing. Oke, tong jawab ieu kabehan. Jadi tahun 2020 hiji teh leresnya sahur Allah dina Quran mana? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Sakabeh manusia, lamun ngomongna sakabeh orang dia beunang teh. Sakabeh manusia teh ku Allah tos dikang kalungan takdir. Mautna iraha, jalmana dedeg pangadegna kumaha, hirupna bakal kumaha, terus ujungna ka neraka apa ka surga, eta sadayana tos ditangtukeun dina azali, tos ditangtukeun ku Allah Subhanahu. Termasuk kaula ge tahun 2020 hiji eta tos ditangtukeun kedah kacalakaan. Di mana kacalakaan? Eta di dinya tah. Cikeun sing pamatang bedul teh dinya tah. Aya nu tanjakan teh Kak melok kitu tah eta uwih didinya tadi Cisarap tahun 2020 hiji 3 mulud 3 Rabiul Awal bayangkeun bae abdi posisi di kobong bareng uwih teterang eta kaayaan mobil dong kumaha barik mobilna lain mobil kolot kula mobil mamang kolot kula dibawa bae ku kula kemuludan tadi jalan ka Cisarap horeng eta kaayaan mobil mun rada ruksak terus barang uwih di Cisarap teh atuh bayangkeun bae teh Kak atuh mobil ge bareurat jelema di jero opatan beas 2 karung parcel 3 endeta kotok 2 bari hariru aya deui eta urang nginang saboboko atuh langsung ngaresengir turutan tah moal ieu barang di dinya tah ditanjakan teh sugan kula teh tanjakan lurus bae jatuh nyaho Medan ieu horeng belok ka kede nya pan poek ngaran poek teka dulu eta kukula digas mobil padahal mah apal di hareup eta rorah nyaho jungkrang di jero eta antu ngaran-ngaran geumpeur ieu nya niatna menek mencet rem aya kunaon ka pencet gas atuh ngobrol kadap manting eta mobil 2 kali dug dug ya Allah ya Karim horeng ulah-ulaheun di akhirat di dunia keneh keur kaayaan musibah mah ulah-ulaheun mikiran babaturan mikiran awak sorangan salamet ka kumaha carana atuh bayangkeun bae beungeut kula bae kagencet kaca ngerokok mah netet bae tadi dia atuh oh nu dibohong-bohongin bener tak kos gitu orang yang pertama menyelamatkan diri saya pribadi akhirnya didobrak tapan toko api cedak beres didobrak kakarak eling ka babaturan ari kisalamet mah atuh kumaha teh eling na Kak atuh di jero mobil aya sawara beri gandeng kumaha sawarana wok wok sugan kula babaturan miceun nyawa horeng kotok kagencet Allahu Akbar cek ieu ngeprank kotok ieu eta babaturan nu tiluan kaluar tina mobil sugan kula beungeutna beak ku bubuk kaca horeng bubuk ranginang di dieu ya la ilaha illallah aya eta emang piseurieun emang nage ka abdi gugupai sugan aya nu nulungan eueuh tukang hebel nyata tewat bae pajareun begal meureun nya ngan emang naga aya nu nulungan rada tengil bae nulungan nu make senter tipe ting kanan ngaranna ngobor nyaho kana ngobor heumer ngobor bangkong mereda eta lain nulungan kalau mamarahan ngana kula kunaon cenah ieu bisa kacalakaan supirna mabok tanan cenah ieu aing marah jeung Kak berkat di jero atuh supaya nyaho mun aing geus ngariung mabok babasaan nulungan teh kacek delu teh ieu Kak aya di dinya kori nyaeta awewe sami salewatan jeung abdi di Cisarap anjeun mamemehna eta tah Umi Hajah Nunung Nur Dewi di Cikeusik teh eta ditulungan ku eta dicanda karompok nah diurusan alhamdulillah barang enjingna masih kene aya jadwal pan eta kejadian teh Jumat malam Sabtu jam 12:30 aya jadwal kene enjingna mobil mah geus bengek
sedangkan Sabtu malam minggu na abdi kedah ka ujung kulon di mana Taman Jaya. Eta orang Taman Jaya tadi dia asal usul Ki Jurang tadi dia lah ya. Ditelepon ke orang Taman Jaya teh ku panitiana, muguna mengelingan. Pak Ustad tong hilap kawengi cenah di dieu. Hapunten cenah nya nembe nyuhunkeun fotona. Pan dek nyeun banner dadakan eta nyeun bannerna. Ngirim foto be abdi, foto mah foto make anduk we yang dikirim mah ditu. Ayeuna dikirim ka di foto nyuhunkeun nami lengkap. Cek abdi, dah nami lengkap abdi. Punten cenah Kiai cenah ieu. Lamun rek ceramah di daerah kami mah cenah kudu boga ngaran julukan. Nu ceramah di dieu mah cenah Ki Jurik Tongtong cenah tah. Jadi kudu kutak kitu bae tah lah. Kan zaman kuari mah hayang nu viral-viral bae tah nu ceramah bener. Nah aja eta mikir. Eta kula lah nek dibere ngaran julukan kuat menta kana kula. Kiai punten cenah ai kiai lamun ceramah naon ngaran julukanna? Cek abdi mah teu gaduh bari jeung embung dibere ngaran julukan. Hayang pake ngaran asli bae. Kokoh itu hayang bae. Akhirna pak kokoh kumaha cenah lamun make ngaran tu bagus. Jamunguna mah di rompok abdi aya uyut make TB teh ka handapna. Atuh ulah cek kula carekananku keluarga. Kokoh kitu eta jelema hayang mere ngaran julukan kan usim ka zaman ayeuna bener. Tukang ceramah eta baruga ngaran julukan masing-masing leres. Bahkan nyeun sorangan tuh di daerah Rangkas mah unik bae aya penceramah ngaranna Ki Peluh. Nyaho? Atuh nyaho kana Peluh? Cukura Peluh belaman anak ge tilu. Pamajikan beak dua atuh eleh teu Peluh ge. Orang Peluh-peluh teh singkatan bae Ciluhur orengan mah. Nah kula ge dipenta julukanna cek abdi teu gaduh. Akhirna itu keukeuh Kak. Kumaha cenah lamun kami mere julukan kenang-kenangan cenah ieu. Naon cek abdi ngaran julukanna? Kieu Nyai. Nul awak aing sia tah mah. Nyaho kana leuh Nyai. Atuh leuh Nyai teh kajenting paeh ngaburinya hirup pigilaeun Nyai. Endung cek kula endung dibere ngaran julukan aya kitu mah akhirna kula bebek geus be mun mah ambek cek abdi teh ting jadi ting moal ieu tah kadi itu. Kunan kitu tos musibah kecelakaan dikirim ku abdi foto. Nah dina link TV One dina M Detik asup ka TV gika ngeun rada nyaliwang bae berita di TV mah naon Kiai Cianjur raga ke jurang puguh aing orang muncul. Eta lah akhirnya jadikan momen ke orang ujung kulon jadi Ki Jurang ta eta asal usulna. Terus ya terus. Baik daripada mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan satu kaidah di Lalatul Kalami ayu tabiqali muqtadah hali wa qad tawaffaq. Pembicaraan yang sangat objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ingin rasanya saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, namun itu tidak akan melebihi kapasitas keilmuan, pengetahuan bahkan pengalaman saya yang sangat terbatas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu acana sim kuring di mamanageh bade mulai prung niat ngaos abdi bade ngajak heula ka orang dieu kampung naon ieu Babakan Bandung ke orang Babakan Bandung mangga khususna umat Islam orang dieu hayu urang sasarengan angkat senjata nek perang tanan cenah ieu pokona mah angkat senjata beul bomo kunaon kitu bade ngangkat senjata karena ieu sebuah kesempatan bagi sim kuring kesempatan koma ieu jelema leuwih teh 40 leuwih teh 40 sedangkan abdi maca keterangan dina kitab Bajuri bab Jumat halaman 412 mana innal arba'ina la takhlu min walillah tadi surah apa yen 40 bilangan teh yen 40 bilangan teh aya di dia lebih teh di mana aya 40 bilangan la takhlu min walillah teu sepi-sepi ayatna wali bahkan didinya diterangkan ke hareup ramah mana innal arba'ina akmalul adad yen 40 bilangan teh bilangan anu sampurna mantak dijadikan syarat sah Jumat bener cek tadi kular bade ngangkat senjata naon margina punten cek tadi bahwa 40 bilangan eta teu sepi-sepi ayana wali sedangkan wali Allah kabeh ge wali Allah mah punten dakwatun mustajabah doana diijabah margina naon alasanana ieu abdi hayang angkat senjata sebab saur Kangjeng Rasul ad-du'a silahul mukmin senjatana orang-orang yang beriman adalah ngado jadi kula bade ngajak naon siap ngaminan siap oke ya Allah mugi-mugi ku berkahna baginda Rasulullah keberkahna kelahiran mantena berkahna orang kempel sareng para kiai dina ieu wengi mudah-mudahan orang uih di dinya anak ilmu anu manfaatur barokah amin ya Allah mudah-mudahan ajengan orang sadayana guru-guru orang sadayana
Kiai urang sadayana sing paranjang yuswa anu barokah oge aparat urang sing diraksa ku Allah anu janten aparat anu adil sinareng amanah oge masyarakatna janten masyarakat anu sholih tur sholihah doakeun abdi kamari ge beak diimpus ieu geus 60 darah doakeun abdi mudah-mudahan sing sehat deui teu aya halang harungan amin ya rabbal enteu bosan ka amin aminan bentot ha dasar lagi ulah dah. Dan margina abdi maca keterangan dina kitab Tahdzibul Asma wal Lugat karangan Imam Nawawi halaman 420 genep mana keterangan kieu ternyata eta dina huruf amin badag gagah jasa eta huruf amin aya bara teh huruf amin aya bara huruf amin atuh hitung salah saha nangkul aja kulang ngajak mikir kakabehan aya 7 aya bara aya 4 oh banget dia itu aya sekolah datang ke gerbang doang aya 4 al mim ya nun naon eta rahasiana dina 4 huruf tersebut dina 4 huruf tersebut aya malaikat per huruf nah hiji berarti aya baraha malaikat aya 4 malah naon gawe na eta 4 malaikat dina huruf amin ternyata abdi maca keterangan dina kitab eta nu karangan Imam Nawawi teh ternyata huruf amin malaikat dina huruf amin Allahumma ghfir dzunuba liman qala amin mentakeun panghampura ka Allah pikeun jelema anu nyebut amin alhamdulillah mantak untung nu nyebut amin nu teu untung nu teu nyebut kaciri jelema nu teu iluan amin mah nu cicing bae teu milu amin kaciri jelemana loba ulang-ulang hutang ti mana hutang itu nyambung orang pemakan Bandung ada hutang gitu terus nah nih tema naka coba tinggali meneladani ahlak coba baca teh baca coba baca kabehan meneladani ahlak Rasul di era nanti di era milenial sebagai pribadi yang unggul ieu gagah amat ieu nyen tema ieu atuh moal ka hati ku huntu dua ieu maka atuh aki-aki mah teh nyaeta era milenial hop ge era milenial kuari mah lain era milenial ieu sebenarnya mah Gen Z kuari atuh kitu pokona mah nu umurna kuari 25 tahun berarti kelahiran bara eta era milenial ngaranna 38 tahun belah batasna eta era milenial kabelah ditu mah naon generasi X ai kuari generasi Z ai era milenial teh naon nyaeta jelema anu ngajamanan kebangkitan teknologi tah eta nu disebut era milenial hop ge karasa teu kurang bangkit teknologi karasa henteu mentak eta hati-hati Kak di zaman ayeuna ya di zaman teknologi sok kitu bangkitna hati-hati abdi pernah ngadangu hiji ulama dangukeun saurna kieu eta Yahudi jeung Nasrani bongkar di kita moal ridho eta kana Islam moal sampai irah ge dina Al-Baqarah surat nyaeta Al-Baqarah ayat 120 mana walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabi'amil la tahub caduk mumpuk haram dempak pokona mah papatong mawa toronton sampai irah ge moal ridho eta Yahudi Nasrani ka agama mantak hati-hati eta dina teknologi boh jadi alat eta sanajan aya manfaatna tapi ulah bajar kaulah bagi boga guru hacker eta ternyata aya alat-alat pikeun ngancurkeun Islam lain bohong ulah emang kula boga guru hacker kumaha ge bayangkeun bae kurang bah dimimiti bangkitna teknologi setik-setik dimulai mana ge dina hiburan heuh hiburan bener tante hiburan di baheula mah organ tunggal kuari mah aya di HP bener tante kadieuna naon deui passion dina passion bae nan passion weh dawuh ka nyaho amat manusianya nan passion dandanan sarua pakean oke ulah jauh-jauh dina passion bae dina calana nyaho kana calana atau calana yu callinu lancingan apa lancingan berarti masdar eta lancingan nyaho kana lancingan beda lancingan dimulai nyaeta 88 mah eta lancingan baheula mah eta zaman baheula tanya dengan dono kasino indro pandidi lagi mecut jadi ngagebrai nu disebutna tuh cut bray kabelah dieuna naik kebangkitan deui mana di dieu ngagebrai di dieu mecut disebutna atuh bray cut
atuh tadi cut break berarti break cut lamun dia ngagebrai disebutna atuh break lamun dia mecut disebutna atuh cut mun ngecang ngecut eta ngaran eta gerage atuh kak adalah dina buuk kuari semacam-macam bener tuh dimulai zaman nyungcung kaluhur doang cucu kanas teh beuh lamun aya balon betus eta gaya kipli teh kayak kipli gaya emo teh lain padahal mah nu sunah nama eta cukuran atawa gaya-gaya rambut belah dua dong Charlie dong Charlie nya kan Charlie eta sunat Nabi Ibrahim eta dibulah gitu eta mah nu dibelang pleng disetik-setik di jalan kutu macam-macam mesti konengan dihejoan kuna diladaan kuna dipetis kuna tahulu macam-macam war itu kebangkitan passion dandanan benar bahkan nandoi dina dahareun wari seueur nu dicuci darah udak leutik keneh bener umur 7 tahun 10 tahun bahkan umur 17 seueur nu dicuci darah ayeuna gara-gara dahareun hop gara budak wari moal nyahoun mana wajib mana gegaplah nya ranginang moal nyahoun mana kebabe seblak zaman kuari benar teu sadar urang buak-buak gitu mungkin saja orang waspada aya alat-alat budak pikeun senjata budak pikeun ngancurkeun agama di era milenial ini mantak komo kuari ya zaman ayeuna eta kudu pandai ngajeje kak kudu bisa kolot kabehan pon kuari ngarong-ngarong main HP kudu bisa ngajeje lain jedag gitu bolon jeje eta jaga jempol iya kadang-kadang iya haliwu gara-gara iya kabehan iya hibdul lisan teh iya zaman ayeuna benar mantak tingali surat Al-Hujurat ayat Allah dina Quran mana ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman deui urang babakan Bandung warariman undangan ya ti Allah mana in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun lamun datang jelema fasik ka maneh jelema fasik teh kumaha nu telok make peci teh jelema fasik mana deui eta nu telok make kerudung jelema fasik sok ngarokok jelema fasik eta sarua aku lagi berarti atuh bisa nganggap soleh doang ngarang kula mana di jelema fasik ngabadag tih nangtung tah eta jelema fasik ketika datang orang-orang tersebut lamun dina tafsir sawi mah di dinyata bal huwa sahabiyun jalilun pokoknya mah datang bagus geus nyawa babaturan urang datang baka urang naon mawa berita wariman udah datang teh lewat naon lewat hap berita eta datang lewat WA grup WA bener tuh loba jelema nyata ngirim video ngirim kasus dan sebagainya seueur dina HP tak ketika aya berita kaos kitu ulah laju percaya bae ka komo ya bapak-bapak karak kenal TikTok karak balik nyata karak balik WA karak balik Facebook pot online bae sampai subuh ge eta bapak-bapak kuar eta karak balik sosial media bedu dong heuh bae horengan mah ngedit batur eta ketika aya berita di sosial media awas hati-hati lamun jelema fasik datang mawa berita akhlak ti Allah mana fatabayyanu wayahna klarifikasi heula tasawur heula taliti ulah nanya ka ibu-ibu ya bu ibu sok ngasakeun beas kana naon kana Magicom lamun ngasakeun beas diasakeun heula tadi nan isikan heula sugan di dia mah ayat itu diasakeun heula jadi diisikan tapi diisikan heula laju dia artin teu diisikan eta ditaliti heula bisi eta beas aya naonan coba bisi aya kut bisi dina beas eta aya duit salaki disamunikeun di dinya pan mun ditaliti heula kakarak diasak atunya lamun manggih berita taliti heula bener tah henteu ieu ketika urang nyaho kakarak urang bisa memvonis salah jeung bener tak eta zaman ayeuna mah eta we akhlakna jaga jempol insya kira-kira terus ieu hampuranya banyak abdi ngabahas teh mah heula teu ngabahas muludan hampura naon margina abdi make bade lap nasar murotab supaya kaharti jadi kan aya muludan mah inte muludan mah inte ari ieu mah tah teh mah heula ku abdi dibahas intina mah nu muludan supaya kaharti ya panuaran inti mah moal beak teh heula ka ibu-ibu sok ngadahar baso kemana mau basona sok mau baso kemana ke tukang baso nya hanggil ke tukang material kadinya teh nya nah beli baso ulah rek nanya maksudnya ya
ai ibu ngadahar baso biasa lamun ngamam baso dibeakeun teh heula apa dipanderikeun? Hah? Sugan meuli baso bak baso beak kabeh. Dipanderikeun heula. Apa dipanderikeun tadi beakeun? Dipanderikeun. Ai ngomong rek meuli baso ninggal ngadahar baso dipanderikeun. Arti berarti inti teh baso inti ulah beak teh heula Kak. Doang Kak kan ada film Rambo paeh teh heula atuh teresep. Bener teh? Inti nama mulut dan ulah waka dibahas lah. Nah ayeuna orang masuk karena mulut dan orang aya kena acara naon ieu penting ieu. Hah? Inu bener ya gual-geol kitu bibirna ieu. Mulut dan ta maulidan. Hah? Ilah apa cieu? Maulidan. Nah dia mah mulut lah. Inu bener nu mana ieu sebenarnya ya? Maulidan ta muludan? Kabeh ge bener. Ngan jadi naon maulid eta saruana nah hartina maulid sarua tante jeung maulud eta hartina. Hah? Saruan teh maulid muludan sarua teh hartina jok saha? Oh, kira-kira sarua cenah ieu mah dongna make ilmu kirata ieu mah kira-kira nyata cenah ieu atuh doang siti jeung soto Kak nanya kitu-kitu bae siti soto lah nya beda eta siti soto eta atunya beda kumaha aja sarua soto aya kacangan siti ge sarua arti teh maun hartina maulid eta bahasa ai maulid mah isim zaman mun teh isim makan lamun make isim zaman berarti waktu lahir memperingati waktu lamun make isim makan berarti tempat lahir memperingati tempat lahir lamun maulud isim maf'ul memperingati anu dilahir berarti Kangjeng Nabi nak memperingati Rasulna lamun muludan asup ka mana? Aya geura pangpikirankeun muludan asup ka mana? Ibu bisa bahasa Arab. Babari bahasa Arab, babari bahasa Sunda. Cek orang Sunda hese Arab, cek orang Arab hese. Jajal dak orang mah kaboka di mulnya hun eta mana wajib mana geplak eta. Atuh sarua kakak langsung syurikeun kakak ka ditu ka Mekah bedu gagah halaman bake bahasa Arab hop geura ka ditu. Atuh orang babakan Bandung ieu ka Mekah halabatan ka Monas eta mah. Atuh nya buras di bawah, wajib di bawah, rada gagah seutik sukro, sabal, nyetok munam. Datang ke Arab ditanya ke orang Arab, "Matajid?" Matajid teh naon bahasa Arab? Matajita, kapan kamu datang? Matajid pajar seta meminta wajib. Matajid atuh dibere wajib. Atuh ngaran-ngaran dibere ieu batur ting teu ngomongna ge. Syukron atuh dibere deui syukro. Lain ya, orang babakan Bandung Lembang ke Arab hayang meuli korma teu bisa ngomongna. Noel beka tukang korma. Kak. Muguna mah hayang meuli korma 4 kilo eta. Naon ieu cenah cek orang Arab ieu. Naon dak cenah ieu bahasa Arabna korma 4 kilonya. Opat. Oh, salat zuhur opat cenah ieu. Bari nunjuk anak korma. Arba rakaat. Atuh karena raya arbahan ieu nya. Atuh jeung eta teh tukang korma. Oh, dongna 4 kilo ieu. Dibungkus bae ku tukang korma teh di Arab. Geus dibungkus ditimbang ngomong di beta si eta orang babakan Bandung. Mustaqbilal kiblah. Nu endah nimbangna. Mun mah kitu eta. Atuh ngomong orang Arab, Allahu Akbar salat tah mah. Jadi maulid bahasa Arab hartina memperingati lahir baginda Nabi besar Muhammad Nabi anu terah aya deui Nabi setelah Kangjeng Nabi aya lamun aya jelema nu ngaku Nabi aneh tante atuh ulah aneh menya umat Islam aneh ketika aya jelema nu ngaku Nabi atuh ulah aneh dah naon margina 15 abad yang lalu Kangjeng Rasul geus ngabejaan ka para sahabat mana hadis nu diriwayatkeun tadi nampi dina sauban sahabat Rasul anu setia menemani Rasul kisah sedih jeung bahkan senang Rasul sauban selalu ngegendeng jeung Kangjeng Nabi ngariwayatkeun mana hadisna eta saya kunu fi ummati salatuna kadzabuna kulluhum yazum adahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di saur Kangjeng Rasul kumaha cek Rasul heuy sahabat saya kunu fi ummati sintan pis istiqbal qorib nempel ka fi'il mudhari berarti tadulu ala qoribah cek alfiah naon hartina supaya arti kabehan ya saya kunu dengan waktu dekat
dengan waktu bakal aya 30 jelema ngabohong aku jadi baraha jelema ngomongna baheula apa kuari baheula dusun ha kuari mah aing tah mah baheula 15 abad yang lalu. Oh ternyata bener bahasan lagi dengan waktu dekat. Oh bener ternyata Rasul masih ayah, Rasul masih jeneng, Rasul masih urip celeweng ayah jelema nu ngaku nabi saha tengkorak Musailamah al-Kadzab dia mamah negeri Yaman ngaku jadi nabi. Nabi masih kena ayah. Mantak lamun ingat karena surat Al-Baqarah ayat itu mah ya sabab nuzulna kieu. Jadi baheula musyrikin Mekkah pernah ngomong kieu. Dak cenah. Nan cenah jaeta ke Al-Qur'an mah lain meunang ieu cenah lain ti Allah tah mah. Quran mah menang ngarang-ngarang Muhammad tama ulah dipercaya tama menang nyeun Muhammad semata tama aik itu turun ayat ku Allah diturunkan mana wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisurah cuk Allah ai dari amang-mang madak mantak nanyieun sasurat mah bangsa eutik-eutik na 3 ayat ai mang-mang Quran menang ti aing lamun dari ngamang-mangkeun Quran menang ti aing jieun ku dari ai hebat mah sasurat turun 3 ayat bangsa eutikna pandina Quran mah 3 ayat bangsa eutik mana inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal hop geureuh ai kunon sari ditangtang eta Musailamah al-Kadzab nyieun manehna ge hayang ngabandingan eta ina atau ina kal kausar nyeun manehna mana ya wabar supaya ujungna ar kabeh atunya ina atau ina kal kausar manehna kaing nurutan ya wabar naon artina ya wabar wahai bulu bulunan bulu kanjut mah eta Musailamah al-Kadzab cek tadi baheula Rasul nyariosna aya 30 jelema ngaku jadi eta nu 30 jelema tersebut tina kitab Fathul Majid syarahna pisan ternyata 30 jelema tersebut orang-orang pintar 30 jelema tersebut orang-orang hebat orang-orang intelektual lamun dihijikeun jeung jelema kuari jelema bararodo parantos 1000 jalma nu ngaku nabi bener entak pala mal nyebutan nabi-nabi palsu sareng heuk kula mah makan kieu urang kunan coba kepikiran ayeuna ti leuletik kuat diayakeun siiran diayakeun solawatan pikeun ngenalkeun kana Kangjeng Nabi ti aalit dibiasakeun geus naon eta geusan ngabentengan engke geus karolot bisi aya nu kuliah teh bisi nyaeta aya nu ka kota teh lamun aya nu aneh-aneh manehna inget dina otakanana lamun nabi adalah nabi anu entak eta bu abdi mah tahadusan bini mah ti leuletik dikenalkeun ka nabi eta lewat siiran ku ibu umur 3 tahun inget kan abdi mah lain ngabohong nih umur 3 tahun diais-ais ku pun ibu eta lamun sholawatan pun ibu abdi mah sok cirik teu nya lamun suara tengeunaheun medong mamarahan ku lagi eta ibu abdi eta lamun ngais abdi sok bari sholawatan bari siiran teh ibu pan abdi mah nyebut ka ibu teh umi nya kana umi ha ibu pan ibu abdi awewe nya atuh berisiran ieu teh lah Bu ya nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Quraisy bang Ramana Sayyid Ibuna Siti dibabarkeun di wangi Senen tahun awah budak letik kuari mah polongo teu berisaeun bener henteu nyaon kana goyang sadbor atuh budak letik kuari mantak bu biasakeun deui teh alit kenalkeun ka nabi biasakeun deui mantak naon bari ngais-ngais orok bari masak cenah teh naon geura bae bari dapur bari ngais tempe ngagoreng anak mantak naon nah teh balik bari ngais anak ngagoreng tempe kenalkan karena Kangjeng Nabi hari kitu medak ulah lur-lur berungi ngaji ieu badang emang muludan ongkoh hari teh nyokan Rasul di urang muludan saha ayeuna memperingati hari lahir saha Kangjeng Nabi naon Nabi putra saya teh Muhammad incu saha incuna saha
cicitna saha ingeleng coba badeng yang minta kata lari oh ulah sungar sengit tepuh kah oh jadi kitab di Jandarori eta wajib orang Islam jalma mukalaf kedah katalar turunan Kangjeng min jihati abi wa min jihati umi lamun dina nurul dolam mah kitu redaksina tina jihad bapakna turunan ti bapakna di daramakna turunan ti indungna urang kudu katalar turunan Kangjeng coba wajib ka jalma uninga jeung Nabi Muhammad Abdullah Muthalib Hashim Manap Usay putrana Murrah Ka'ab Lu'ay nandar ya caricing dia enggak lah imah santri wajar bae palingan aya baca ini syawara ya orang itu geus neuleukeun luhur bae luhur panggung oh teu kata lari mentek atulah dilalawarakeun eta bu mantaknan kuih di dieu mulu dan talar-talar eta be burung bebeunang anak turunan Rasul oh ja wajib ulah neuleukeun nginum dusun jawa dia mati sunah panjang deh itu katalar turunan Rasul hukumna wajib didinya wajib cek agama naon ari wajib cek agama cek usul fikih wajib cek agama teh maju sabu ala fa'li wa yu'aqabu ala tarki dipigawe diganjar teu dipigawe bakal disik berarti lamun teu katalar turunan Rasulnya eta dos disik lamun urang katalar turunan Rasul berarti urang bakal bakal menang pahala hayang nyawa pahala wajib dong kumaha tingali dina kitab Jamul Jawame pan usul fikih di mana aya jalma mukalaf akil baleg di mana aya jalma Islam ketika melaksanakan satu saja kewajiban ti Allah eta jalma bakal dibalas ku Allah 70 poin ganjaran alhamdulillah gede atau orang teh eta hayang lamun urang hayang ganjaran gede teu kudu ka jauh sebenarnya mah di imah ngabadeg kita ganjaran eta bisa nyawa mah atuh eta nitah anak salat ti leuletik ge hukumna wajib anak nama teu wajib salat can baleg mah ngen anu jadi indung bapana dina Fathul Muin ge juz kahiji karangan saja inu dina Al-Balai Bari wajib nitah anak salat ti umur 7 tahun anak main HP ceng salat menang 70 poin ganjaran alhamdulillah rada naik saeutik wa ida balagu asrosinin padribu alaihi lamun naik saeutik umurna 10 tahun kudu bari digeb ulah nitah doang kudu bari digeb ngan gebuk di dia lain gebuk membunuh gebuk di dia gebuk mendidik ulah iya anak gaung ka RT ngadu guna dia aja iya digebuk cenah ku bapak iya aku naon atuh teh salat atuh dia deui cenah ieu teh salat cenah nutupan banget bae dikeplek cenah ku bapak ku hulu kampak katul biasa bae ngebugna gaer mubari surahna gaer mubari ulah nojos dagingna ulah motongkeun tulangna biasa bae make nyer make buk biasa bae anak main HP dur waktu dohor cepret ceng salat menang 70 poin ganjaran dikalikeun salat 5 waktu 70 tambah 70 gede tante termasuk anak teteh nu awewe lamun telok make kurudung keluar imah wajib nitah anak make kurud titah eta anak oh jadora kalau mun teu dititah nek make kurudung dia orang nu nitahna ge tilok beh aing secara psikologis anak mah kumaha kolot teh lamun kolot ngacaprak lamun anak ngaco kolot ngacap dibalik lamun kolot ngacaprak anak ngaco eta kula raga ka jurang sabenerna mah eta ban hareup doang Kak ban buri mah pipilueun ka harte atuh lamun kolot ngaco mah anak ngacaprak bener terus ieu kira-kira terus
Kembali hadirin rahimakumullah, wajib orang katalar turunan Kangjeng ente loba sampai ke mana teh santri, sampai ke anak dan sampai ke adinya pira aku teka talar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Nurika bin Is bin Mudur bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke adinya lain huau talar eta cenah hayang sampai ke Nabi Adam atuh geura bae ari katalar mah Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Sarman bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Saduh bin Argu bin Malik bin Abir bin Salih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matu Saleh bin Akhnuf bin Yarib bin Milayil bin Qayyim bin Anus bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalam hop ada katalah tak wajib dama lu wajib mana pe kana Adnan bade yang metenya ho ieu ngaran Muhammad menang ti saha aing ngayakeun muludan urunan bu parcelna ikut ngapadeg urunan 300.000 orang horeng ngaran Muhammad teu nyaho ai nabi urang namina saha ceuk saha oh jeung Nabi Isa malain Muhammad nyebutna tinggal dina surat Saf ayat genep wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah mana wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad tuh bakal aya nabi nu terakhir bakal aya nabi nu turun saparantosna kaula ismuhu ngaranna Nabi Ahmad lain Muhammad ai Muhammad menang saha jeung kudu kadaldar kudu nyaho eta Muhammad mah menang ti saha ngaranna ai ibu boga ngaran boga ti saha ngaran ibu ti kolot atuh Kangjeng Rasul ti kolot nah harua bae kulantaran bapakna ninggal teh heula jadi masjid aya dina rawi teh dinamiana ku abahna ku saha abah Rasul namina Abdul Muthalib aya di dieu nyebutkeun bapak kolot naon oh abah naon eta hartina abah eta geus mah abah make kolot abah eta singkatan naon abah anak baheula kaharti atuh anu baheula be apa eta lamun awewe ambu disebutna ge naon ambu anak bulukan lamun abah cek santri isim asmaul anana isim asmaul khamsah tingkah nasab abahu abah bapak lu nah abah eta bapak kolot Kangjeng Rasul saha Abdul Muthalib coretna tinggal bisi teu percaya dina Fathul Muin juz kahiji bi ilhami jaddihi Kangjeng Rasul mah Allah ngailhamkeun kana kakekna supaya ngaranan ka eta incuna ngaran ku ngaran Muhammad tingali dina berjanji wasammihi idza wada'tihi Muhammadan sallallahu alaihi oh jadi dina nasoihul ibad maaf hati-hati Kangjeng Nabi ieu dimuliakeun ku 5 kamuliaan di antarana ku ngaranna mana kemuliaan ngaranna mantak lamun ngadeng ngaran Muhammad geura ditewak ku sholawat ka Kangjeng al-bakhiru mangzukir tu nyaeta ingdahu balam yusolli alaya bahasana ge amsilah mubalaghah al-bakhil pangkoret-koretna jalma tak awas tah lamun ngomong pangkoret-koret teh pangkoret-koret jalma oh berarti mah buntut masa Allah mah keket mengkene mere gese buntut kasir 7 meter jalma atuh pangkoret-koretna jalma nyaeta ketika ngadenge ngaran Muhammad teu geura disambut ku sholawat ka Kangjeng nah pangkoret-koret eta kakak cenah barang bere rokok barang bere anu mere berkat mere palsu eta mah henteu biasa bae justru lamun kakak lamun ngadenge ngaran Muhammad teu langsung sholawat koret eta kakek eta jadi ieu kakek nak marentah kana ibu na Rasul saha namina ibu Rasul amin cek kakekna teh Abdul Muthalib wasammihi wahai Aminah ngangaranan ku anjeun eta jabang bayi ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi engke ieu jabang bayi teh kulantaran ngaranna Muhammad engke jaga bakal dipikapuji bakal loba pujieuna mantak aya dina Fathul Muin man kasurat khisaluhul hamidah Kangjeng Rasul jalma anu seueur pujieunana ieu orang deui ge nyahoon mana ge loba pujieunana eta Kangjeng Rasul lamun dina Sulamut Topek halaman katilu baris kalimat 3 huruf ieu Kangjeng Rasul mah al muttasib bil ubudiyah Kangjeng Rasul mah disipatan ku ahli ibad urang dia ge apaleun ibadah Rasul mah nepi ka barar sampeanana bener teh
aya di nu pernah baru suku naya nya aya merendah kacong-cong orai mah aya rasul mah ku ibadah loba pujian anak ka rasul mah mana ge pujian rasul ieu kan nan judulna ieu meneladani akhlak Rasulullah di era ayeuna mana ge akhlak rasul urang tatar beh mun loba ting sabarna mah loba tah akhlak rasul urang diantawisna ieu beh mana rasul mah resep jasa ka anak yatim sebab rasul ge yatim empati jasa ka anak yatim mantak aya singiran lagi kieu ya Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pang na musim bade angkat ka masjid bade aya budak leutik ceurik nangis pipir batur mah arulin raya rame bunga kerak neken bu teka talar mah jerting mau neken be ketika Kangjeng Rasul rek salat Idul Fitri manggih budak leutik cer digigir mas sasageruk atuh cerik masa sageruk kan mun kurang dikieukeun teh mah di namana gitu meureun diaktingkeun mah kunaon ceng ditaros ku Kangjeng Ros kunaon aceng ieu cerik ieu hayang kabeuli baju lebaran cenah kami mah ieu ai bapak aya bapak mah tos ninggal anak ya aju ninggalna di mana ieu ih dong orang Cisimut ngomong nanya di mana ieu ninggalna ieu ninggalna waktu perang Badar cenah jeung Rasulullah teuing nu mana bae cenah eta Rasul horeng eta Kangjeng Ros apakah ieu anak yatim ku Kangjeng Rasul disotkeut diantep entok akhlak Rasul ya contohin orang dicandak lain dibere duit wungkul lain dibere nyata baju lebaran hungkul tapi diaku anak Rasul mantak lamun aya nu mengadopsi anak orang dia mengadopsi seorang anak eta kalakuan Kangjeng Nabi sunnah Kangjeng Rasul mantak aya pernah baheula Rasul kasus terbesar lah ngomong terbesar ulama ge nyarahun ieu eta mah kasus cenah ngadepean 50 juta bating elehan tah mah ima kasusna besar orang-orang munafik baheula kieu ngomong kendak cenah deuleu Muhammad tuntunan urang ongkoh tapi ngawin anak popotongan ngawin popotongan anak sorangan jadi Kangjeng Rasul ieu kena fitnah ngawin popotongan anak padahal anak Rasul mah ninggal sadayana ge nu ieu mah saha Siti Fatimah ninggal sadayana ge jadi maksudna horeng eta Rasul mulungan saha nu dipulung ku Rasul ngaranna Zaid bin Harisah saha dipulung ku Rasul diaku anak lila kalilaan tumbuh dewasa ieu anak teh ditaros ku Rasul kumaha cek Rasul ceng aceng hayang kawin teu mun cenah kantenan bapak cenah berat ka handap cenah iya atuh dong santri kuari bae geus kolot mas antren keneh dek kujuri kita bawa kadik fokus ngaji ge eta ka bedu ranyang eta dina hulu eta hang kawin eta atuh jaban nu dicakalna kitab Fathul Ijar bah istiarah tahliliyah pan eta anu dicakal kitab aya balangan kana bobogan bikang nah eta ngeranyang ditaros ku Rasul teh Jaed mana yang kawin teu hoyong cenah kantenan Rasul aya awewena aya saha Zainab jadi Zaid ditikahkeun ku Rasul kana Siti Zainab ditikahkeun akhirna ieu Zaid jeung Zainab teh resmi jadi suami istri ngen lila kalilaan baruncah rumah tangga ujung-ujungna cerai kena perhara rumah tangga cerai tah ketika Zainab melaksanakan masa iddah menjalankan masa iddah mencepat umuin tema iddah eta iddah kuru iddah suhur iddah wafat tah ketika selesai menjalankan masa iddah Kangjeng Rasul naksir karena Zainab awas ulah dibayangkan Rasul dusun awas ini mah dibayangkan syariah soalnya dangukeun sampai paham kayak di ujung paham jadi Rasul naksir karena Zainab teh urut popotongan Zaid naksir didinya lain naksir doang kakak ai kakak mah naksir karena rangda pirang teh ku pirangna ku bohaina karena naksir nyaeta ku karena nafsu ai Rasul mah lain karena nafsu wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu eta mah wahyu ti Allah mantak ketika naksir Rasul ka Zainab akhirnya resmi jadi suami istri
didinya Kangjeng Rasul sudah menjadi sah menikah jeung Siti Zainab. Tahu orang-orang munafik ngomong, pan orang-orang munafik mang di hadapan Rasul mah manis. Aya dibureun ngomongkeun. Tah pokona mah dina surat Al-Baqarah be loba didinya teh dicaritakeun. Nya orang-orang munafik mah kitu aya ngaku di hadapan Rasul, iman ka Allah, iman ka Rasulullah, horeng dibureun mah henteu. Eta orang-orang munafik. Bermuka dua ngomong kotor. Kumaha cek orang-orang munafik? Dak deuleu Muhammad. Tuntunan urang ongkoh, contohin urang ongkoh, Rasul ongkoh tapi ngawin popotongan anak sorangan. Pan eta zaman baheula mah disebutna kaum jahiliyah mah boga hukum adat. Gitu jeung hamu aya eta mah dusun di bawah ngaji. Pajar teka deuleu meureun kumaha teh. Atuh aku kitu ibu-ibu malam di bawah ngaji kitu kan. Coba kula rek nanya, Bu. Eta jelema tabrak aja jelema kacelakaan bawa mobil truk gara-gara ngantuk. Coba pikiran eta berangkat heula tang ngantuk heula. Hah? Atuh hal nyamun ngantuk heula molor heula si eta. Berangkat heula ibu-ibu ka pangajian ngantuk heula berangkat heula. Berangkat ka dieu ka pangajian ngantuk plek BHS kacelakaan. Anta kaya carita ting bener ting henteu nya. Bohong meureun ya. Aya ibu-ibu izin ke salakina nyaeta tukang bengkel. Pak, nah nih naik pengajian minta duit. Iya, bejakeun cenah eta wayahna bae cenah Bu nya lamun ka pengajian sing fokus cenah ngajina nya. Ja bapak mah cenah ngaji teu bisa, bapak mah cenah ieu lah. Ja kudu nganapakan indung bapak kabehan cenah ieu keluarga. Ngaji eueuh teu kaburu bae cenah ieu kudu nya. Wayahna bae cenah lamun ibu ngaji menang ilmu bejakeun ka bapak. Bu, gagah ieu salaki. Kumaha cek ibuna teh siapa? Bari mau tas gede teh teh. Nek ngawadahan kue meureun. Jual beka pengajian. Gek, ajukan kue bae pan bangsa eta. Ai kunaon kabeneran kiaina ngajelaskeun rukun wudu. Arkanul wudu sitatun. Ari rukun wudu jumlahna gen hiji, dua, ngumbah rarai. Nu kadua ngumbah beung, nu katilu panangan nu mana? Panangan saduan serta siku, nu kaopat sirah nu mana? Sirah nu mana? Nu leutik? Hah? Sirah saeutik? Oh. Ngusap sirah saeut? Eta mah kurudung koneng hees. Barang balik ka imahna. Atuh pinuh tasna mah. Ulah pajar teu dorak eta. Oh, urang barang bawa di majelis taklim ku batur disadiakeun jeung di majelis ning dibawa ka imah. Eta mah cenah ku eta ku anu hajatna teh ku panitiana geura bae cenah candak bae eta mah endah karak. Barang balik ditanya ku salakina. Ibu entos pangaosan, entos cenah Pak. Wih pinuh amat cenah eta tas kue. Mau kue doang atuh mawa ilmu ge. Nan coba. Kiai cenah ngajelaskeun tadi pangaosan rukun wudu. Bara rukun wudu? 4. Atau pan saya tambah. Bira aku cek salakina teh aing ngaji ti baheula ge sosompang ka kiai, ngaji sosompang ka kiai, ngaji MDA. Rukun wudu mah genep ti baheula ge. Badeng cenah dia beda madhab jeung aing madhab Imam Samudra meureun ieu mah. Coba. Rukun wudu baraha Bu? 4. Bener be 4 cenah. Ai hiji naon? Ka hiji niat. Ih bener cenah ieu akur. Kadua ngubah banget. Bener cenah cek salakina ieu. Ai katilu mbah panangan yang saduan sarta sikun. Ih bener cenah unusa sate. Anu kaopat mikir. Pan palebadinya eta hesna eta. Nu kaopat eta ngusap sirah. Sirah nu leutik cenah Pak. Atuh hes ieu teh masalah deui. Cek salakina teh nan ibu boga sirah nu leutik. Henteu cenah aya sirah nu bapak. Nu leutik mah. Aya bapak nu boga nu leutik. Pira ku cenah lamun ngalaudun nu nu bapak bae nya. Gara-gara ngajina ngan. Tak siap terus ya terus. Eta Siti Zainab anu tadi cerek jeung jaet ditikah ku Kangjeng kumacek munafik deuleudak Muhammad ngawin popotongan anak sorangan. Pan eta kaum jahiliyah baheula mah kieu boga pendapatna boga hukum adat. Naon hukum adatna? Lamun mulung anak jadi anak mahram kitu eta jahiliyah mah. Lamun mulung anak eta jadi anak bener meunang hak waris. Sedangkan syariat urang lamun mulung anak jadi anak mahram lain nganasab teu
mantak dina kitab Rohbiyah Asbabul Miros lamun penyebabnya eta jelema atau anak bisa menang warisan kudu nganasab, bener tuh. Mantak dina kitab Bugiyah Al Mustarsidin dijelaskan man radiya bi hukmil adat sajelema nurido karena hukum adat, sajelema anu nyaeta setuju karena hukum adat naon pakod kafaro eta jelema kufur ketika menghalalkan hukum adat. Tadi kan hukum adatna jahiliyah naon lamun ngurusan anak jadi anak akhirnya diklarifikasi ku Gusti Allah turun ayat tadi teh cekori makana Muhammadun aba ahadim mirrija cek Allah palaisa abazan Muhammad madak lain bapana Zaid eta mah anak angka mantak benang iya libayani syariah nikahna Rasul ka Zainab teh mertelakeun hukum bahwa benang sah menikah nyaeta urut popotongan nyaeta anak ulung. Nah jadi pala yahrumu alaihi tajawuju bi zaujati Zainab benang ngawin popotongan anak angkat ka hartos kira-kira ka hartos. Kembali jadi Kangjeng Rasul lamun manggih anak yatim teh sok di arah ibu sok barang bere anak yatim sok barang bere entah gede tante sih tak orang ganjaran barang bere anak yatim gede hah gede ente teh gede ganjaran gede cek sah dia mah dusun tingali hop ieu mah bisi ibu bapak hayang barang bere ka sahabat tinggal milihnya dina kitab Nasoihul Ibad aya mustahik sedekah teh ya. Jadi aya mustahik zakat aya mustahik sedekah. Mustahik sedekah eta kabagi 5 kabagi baraha? Yo, Bu, bisi ibu hayang barang bere ganjaran ngeun 10 ieu mah ti Allah. Satu kali saja orang barang bere Allah ngaganjar 10 ganjaran. Kasa ieu mah kapakir miskin ayatna mangja abil hasanati palahu asram salihah. Ketika orang barang bere dibalas ku 10 ganjaran eta lamun orang barang bere kana fakir kami mah cenah hayang leuwih gede deui aya 90 ganjaran. Kasa eta mah kajelema anu teu salamet panca indrana bisi aya nu teu gaduh panon teh bisi aya nu cacat teh barang penta ka urang nu disebutna baramaen aya deui disebutna jajaluk osok ibu ka Banten eta di Banten loba nu baramaen loba pagor kurang pernah diudag-udag make arit eta ka beneran ya teu dibere ku kurang mere kumaha ieu duit kitu boga ngarokok ge aing mulung puntung kadinya ge ngabem atuh kula jarak di gigi woi minta duit teu dibere ku kula cek bohong nama beri nyekalan gila ya nek naon cek dia minta duit ieu kieu nek naon minta duit nek ieu cenah jeung meuli motor i dusun ya eta mah dasarna ge aya boga mah mere ulah ieu mere henteu nyarekanana ongkoh aya nu kitu aya lamun aya nu kitu kudu cepeng men cekek bae dusun sih mah dicepeng bejaan udah sok babekis eta mere henteu babekis ongkoh mantak ya experience is the best teacher pengalaman kaula pernah ngopi di harapan warteg kak jol bayan ini kadinya bara main mau karancang pak minta uang udah kodok aing teu boga duit age ceban jeung mayar sangu pakai ceban pak eta tukang warteg jol beneangkeun ini tersebut oh alhamdulillah cek ulah nek barang berek aya kunaon lain merek kalah mamarahan saya kerja banting tulang kamu tinggal makan he mantak naon aya mall mere mah moal mall mere mah meueuh eta bari babekis kitu nyarekanan ieu sugan kulangan sampai dinya doang he eta piring bantingkeun di hareupeun ini tersebut sugan kulangan ngabantingkeun piring doang eta tak ini dicepeng teh dibantingkeun didorong beres didorong ditincak huluna Allahu akbar cek aing pelebah di aing amar ma'ruf nahi mungkar hei cukulat teh akhirna dipareuman ku aing eta TV film kapreng atuh lah dina kitab Bustanul Arifin ya halaman 17 lamun ngaji nek kebal teuing kudu aya jokes-jokes piseureun pa yustahabu sunat piseureun supaya moje ngantuk deui ngaji deui pan semangat deui insya ya kira-kira terus ya terus jadi kungaran Muhammad ya Kangjeng Rasul mah seueur pujieunana tah hadirin wal hadirat rahimakumullah aya urang ngayakeun naon ieu ayeuna euy ngayakeun ni kuare
Kak Jambaraya Kak bedeng puting ting meureun kurang sok poho kada jam bener beh. Coba nih kali Jambaraya. Hah? Jam berapa? Jam setengah 12. Oh entos jam setengah 12-nya. Entos. Hah? Terus? Oh terakhir burung terakhirnya. Gus terakhir. Niatan ngaji kabehan. Siap. Baca urang ayat nama barengan supaya marem ieu pengajian. Atunya abdi kunaon hayang maca ayat babarengan sebab maca Quran mah beda jeung maca koran Kak. Maca koran mah kuari dibaca isuk jadi bungkus uduk. Tapi maca Quran Mang Jaha bil hasanati falahu asyru salihah sahurup dibalas ku Allah 10 ganjaran. Alhamdulillah. Siap maca ayat babarengan siap? Hanggas ya. Terakhir. Kula ulah tilak ke babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Endung, aya nu cicing bae bibirna, dibedil ku aing. Kabehan ke konsisten. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ya. Nah, nare sareur. Hah? Naon? Panjang teuing. Wah neng ya teu bisa begitulah. Ibu-ibu mah 1000 alasan. Panjang teuing Kak. Orang teu bisa doang dukun itu nu kitu ngaranna. Dukun tolol nu minta tolol nu tuh kan katololana disebut orang pintar. Ayo ngomong panjang teuing orang teu bisa. Ibu-ibu belat jadi mau nagih gagah kena bapak-bapak. Ih bener bapak-bapak pinter. Nek dicoba ndak? Boleh. Ibu-ibu lah tapi nah. Salah sanang tang sorangan ya. Lanjutkan ayat nu kula dibaca iping ngarasa pinter mah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sok. Krik. Bapak-bapak ge. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lain huwau Quran teh geus sarua bae. Terus ya terus. Dangukeun. Ayat nu kukula dibaca tadi. Jadi urang niatan ngaos ayeuna supaya nyahukunan urang ngayakeun muludan habekanan. Supaya apal ternyata diutusna Rasul eta kesempurnaan nikmat. Kama arsalna karena diawali ku kap eta huruf jar berarti mesti muta'alaq nan muta'alaq ieu aya kaitana jeung ayat sebelumna jeung ayat sasudahnya. Ieu ayat nu kukala dibaca ayat 151 surat Al-Baqarah. Berarti aya hubunganna jeung samemehna ayat baraha 105. Mikir ngaranna, mikir. Ayat nu kukula dibaca ayat 150 hiji. Aya hubungan jeung ayat sebelumna berarti ayat baraha 150. Aya deui nyaeta berhubungan jeung ayat sesudahna ayat baraha 152. Hubunganan jeung ayat 150 ae wali utimma nikmati alaikum bi amril kiblat kama atmamtuha bid dunya mirsari rasul. Tadi keneh kula macan lagi di rompok kaijal tah kitab tafsir Qurtubi juz kahiji halaman 115. Mana keterangan kieu? Jadi Allah parantos mere nikmat ka aranjeun kabeh umat Islam dipasihan nikmat ku Gusti Allah. Nikmat naon? Bi amril kiblat. Nikmat dipindahkeun na kiblat. Ieu kiblat tadi nama lain ka Ka'bah, tapi di kana Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dipindahkeun ku Allah ka Ka'bah, tapi pindahna kiblat di Baitul Maqdis ka Ka'bah adalah nikmat umat Islam. Ngan nikmat tersebut can sampurna, disampurnakeunna ku diutusna Kangjeng kahati teu kurang atuh ada ai kiblatna pindah ai cara salat teu bisa mantak cara salatna nyaeta diutusna Kangjeng Nabi hiji tah hubungan jeung ayat sebelumna. Hubungan ayat jeung sesudah ayat sesudah mana tadi teh mun telepat ieu kama zakartukum bi irsali fadkuruni kitu tah. Kitu asana tah bi irsalin bil irsali bi irsalir rusul fadkuruni kitu bahasan.
maksudna kumaha cek Allah ya sing eling heuy orang babakan Bandung bahwa Allah geus ngutus Kangjengna ngan eta nikmat diutus Kangjeng Nabi bisa lebih sempurna lamun padkuruni dari eling ka aing cek Allah eling ka Allah teh mana di antarana daek ngaji eta ngaji eling ka Gusti mantak lamun jelema teu daek ngaji jelema henteu aya jelema teu eling teh jelema geblek teh babaturan jelema eling oh jelema geblek jeung jelema edan cenah ge atuh tolol saduana jelema geblek mah jeung jelema eling kumaha tadi teh berarti semangat ngaji eta eling ka Allah berarti daek cicing di pengajiannya eta eling ka Gusti berarti lamun eling ka Gusti Allah urang nyampurnakeun nikmat diutusna Kangjeng lamun kakak ieu beres muludan teteh beres muludan ngaji rutinan telok daek hadir telok doang kilang ngabaris doang kue lapis age bolong di tengah doang donat eta teteh sadayana nikmat anda belum sempurna sebab lamun hayang nyampurnakeun nikmat diutusna Kangjeng Rasul kudu eling ka Gusti di antara kudu daek ngaj ulah beuki ngej kadenge lima datang khorol muslimun wa taqaddama ghairuhum kenapa umat Islam semakin mundur akan tetapi orang-orang kafir semakin maju jawabanana orang Islamna ya firuna minal ulama wal fuqaha paro ya piru piroron wanceleng kabur ti pangaji telok daek ngararaj eling umat teu eling naon sabab teu eling jauh di majelis hayu orang keprikan ngedulna diri orang pikeun ngalaksanakeun lempang kapanga pikeun ngalaksanakeun lempang kapanga sadayana terakhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ulah balik dari ya dengan kita sholawat wa sahbihi wa sallam sadara Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sekali deui sidanan nabi sidanan Allah sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Syekh Abdul Qadir Lani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sakitu anu kabeh hatur mudah-mudahan manfaatna wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.